Tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna. Ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh. Ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik etik ya. Dibayah aya pabrik semen Cina. Ieu pabrik belah dia diurug sisi laut. Asal geus diurug tanah eueuh bae. Asal geus diurug tanah eueuh. Geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah. Kuari muncul aya batu bentukna kos masjid. Si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunya. Musyawarah sadunya didinya teh. Ki Nurjaya mah teu kaajak. Ini mantep mencet sapi bae nya nama bagianana. Haji Pandin teh cenah mah. Bagian yen samin bae. Tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan. Malah geus mun dicaritakeun mah rempan. Mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna, Syria kos di urang awalna, Yaman kos di urang awalna, Turki kos di urang awalna. Mantak para ulama dikumpulkan sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Mantak kurang sing loba ngadoa khawatir lain lalagaan tetep kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. Urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang. Tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris. Per provinsi Inggris nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan salamet amin. Tapi di luar ieu kapan loba jasa provinsi-provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar, terutama haul Kiawian, sakaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa, lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng. Jadi kos gila bentukna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna. Ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh. Ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik etik ya. Dibayah aya pabrik semen Cina, semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannyana. Tetapi hal-hal lain mengerikeun kajeun mah urusanana nagara. Urang mah sakarang memandang zahirna bae di jerona konflik negara. Ieu pabrik belah dia diurug sisi laut. Asal geus diurug tanah eueuh bae. Asal geus diurug tanah eueuh. Geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah. Kuari muncul aya batu bentukna kos masjid. Si batu bentukna kos masjid. Ternyata
didinya teh dipakai musyawarah sadunia didinya teh Kinur Jaya mah teu kaajab ini mantep mencet sapi bae nya nama bagianana Haji Pandin teh cenah mah bagian yen samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu nah ieu mah kula mah teu rek nanaon henteu sama sakali henteu endek ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin sakitu doang besi kaburu Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan ku urang dipatehahan tetapi ragap diri urang ketika urang maot anak urang bakal matehahan urang moal tatangga urang bakal matehahan urang moal sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk teu butuh apel teu butuh korma nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran orang oh paranti main bola ningali balai desa oh paranti ngabenerkeun SPPT ningali polsek oh paranti tempat setan udah gitu kan begitu ningali masjid Masya Allah paranti main gaple nyawan kami ge masjid teh harbadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin masjid adalah imahna jelema nu tararakwa asal jelema geus leuleus bae hatena haju bae asup ka masjid lamun can leuleus moal daekeun lamun jelema happy bae nyandung can diterekan kuno kolot moal daekeun ka masjid lasal nu kolot geus jarekan we haju bae ngadapang we di masjid di masjid kula ge eta aya jelema ngahape babari ngedeng kula mah teu engah asal kula salat ngeunang ngahape asal salat ngahape kabelah diana ku sering nanya ka ieu eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kunaon nyandung oh paingan berarti hubungan jeung nu ngora di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beok kabeh eleh main ka masjid kieu asal kula liwat ka masjid ngan aya asal kula nanya deh eta sih eleh main cenah kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu tipe bangsa eleh main ka dieu pelarian anu nyandung disarekan ka dieu salah geus ieu masjid lain lalagaan ieu nikmat nuantak wa takaffalallah Allah nanggung man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid baitu kulli taqiyin imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid ditanggung ku Gusti Allah lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah jamin tina naon ieu nu untungna ieu minar rawah wal jawaz ila sirat minas sirat ila jannah dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Diisian ku lembur ieu asana moal naon gitu ngaranna? Moal mahi, moal pinu, moal mahi. Moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede.
lain cakula tapi cak Kangjeng Nabi tanagana lain lalagaan wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah Gusti Allah ditanggung senang ditanggung rahmat ditanggung jaga di akhirat liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Lamun orang dedelean mata orang salah ya masjid kos kieu amat tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dia tiblah dia neraka ka surga. Ya Allah, ih lain lalagaan dia. Cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab yang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantep guys, pokoknya wadah cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian nih. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Tah ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap neuleuh masjid, urang meneuleuna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan ke jaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kebehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deuleutkeun mun aya kotok ngising gegeran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang garinyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mantak daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju kasalamatan aya di diri urang. Sakumaha urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak-ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Gitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas, meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di hente-hente ge urang hirup jelas bakal maot. Paeh teh pasti jasa. Teu kudu diceramahan lantaran nu kasaksian ku urang ma urang, bapak kolot urang, emak kolot urang, tatangga kadang anak, kadang incu urang geus maot ti heula. Nu kuari disebutan almarhum almarhumah al-Fatihah, almarhum al-Fatihah, almarhumah al-Fatihah. Engke mah
Kiai Haji Nurjaya Al-Fatihah. Pasti ya ta. Kos kitu bakal Kiai Haji Hamid Al-Fatihah pasti. Eta mah bagus di Fatihah. RT sebodoh di Fatihah. Di Fatihah mah inget ka Gus Dur. Allahu yarham Gus Dur ketika ditanya, Gus, yang paling diinginkan oleh Gus apa sih? Baik dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden. Tidak ada lain yang saya inginkan adalah ketika saya wafat, istri, anak, teman-teman dan sekitarnya mengirimkan Fatihah buat saya. Etalah hebatnya Gus Dur. Mun cek ngomong urang mah eueuh deui dipake ka hayang iwati mun geus maot jelema maraca Fatihah jangan dikabul ku Gusti Allah. Datang ka kuari jelema berduyun-duyun zarah matehahan Gus Dur, baik nu langsung didinya maupun di pondok-pondok pesantren di mana bae para muhibin-muhibina. Ki Nurjaya mun maot can pugu. Paling kebo nu Fatihah sapi. Komo ieu mah ieu. Wallahu alam. Ki Nurjaya onom anak mah pastilah Fatihah. Aya murid 2 3 4 10 aya Fatihah. Ai ieu anakna ge tek mampus. Karyawanna teh dibayar-bayar moal Fatihah. Malah nyumpahan. Tah ieu mah ragap diri urang. Mun urang maot. Almarhum Ki Awiyan teu nyaho urang mana kahirupanana kumaha masantrenna di mana teu nyaho. Ajunanya ka kula cenah kumaha kieu tu aing deui urang Cilongo. Sia urang dieu teu nyaho. Teu kumaha aing teu nyaho. Kunaon nanya ka aing? Tah eta bahasa Bandung tah. Asal aya aing di Bandung. Ternyata horeng ieu teh asal nama jelema anu tukang maling. Asli nama pamalingan Ki Awiyan teh. Tuh asli nama eta. Lu baca ieu Ki Awiyan aslina Garong. Tapi di Patehahan tah maninggara di Garong. Mungkin di Patehahan. Kiai Nurjaya macan buku di Patehahan, Kiai Awiyan mah Garong di Patehahan. Maning mana? Kiai maot di Patehahan, Garong di Patehahan, maning mana? Toh, dasar Garong kabeh. Kula dek nanya, lamun aya jelema di bulan Ramadan maca Quran tamat sabulan Ramadan nu bebeja ka kula aya nu 10 kali, aya nu 7 kali, luar biasa. Aya nu 5 kali. Nu diajak ku kula ge ieu tah tadi teh, ulah disangka sakali ge teu tamat. Asal digerokeun sahur. Sukula digarakan sahur deh, ya terus di ngaranna mana tadi dijata ya ya. Wih, keur tadarus. Asal geus beres, bae orang ngedem deh orang henteu. Asal kadengeuna doa. Kayak sukuti digerokeun deh. Deh. Ih, getol amat ya gua teh. Nanya ka pamajikanna, emang eta getol belum? Dah di mana? Eta ai di HP digerokeun jangan eta mah supaya ku kiai kanyahoan eta bae pajar. Parenganan kakula mah bisa nipu ka Allah mah ngagocek-gocek awasna. Emang Maradona.
aya nu tamat 2 kali, aya nu tamat sakali. Hebat. Aya nu setengah teu kuat heuai deui. Aya nu ngan dicekal doang ta Quran dibuka a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim. kuari Quran wallahu alam di mana. Kula badek nanya, aya jelema tamat deui Al-Qur'anul Karim dibaca rapih macana, makharijul hurufna ngaji nage di Badus Salam nage eleh. Badus Salam mah tingkat nasionalnya, nama tingkat planet. Allah hebat mah. Geus pokona kumaha anu ngelehkeun. Hebat jasa. Nah iya hebat jasa. Tapi teu berubah hirupna. Quran tamat ngredit terus, Quran tamat nonton TV terus, Quran tamat main gaple terus, Quran tamat si mbak dibonceng dicolok terus. Dibandingkeun jeung anu ngan saayat doang maca Quran tapi nyulusup ka jero hate, ceurik merenung asa nyangkrung ayat di jero hate saayat. Berubahlah nu tatadina jadi garong, tatadina jadi pamalingan, tatadina jadi dugala kuari bener-bener nuturkeun aturan ulama soleh nyana. Maningan nu tamat bae tah terus-terusan tapi perubahan, maningan nu saayat tapi berubah maning mana? Ieu mah nya teu maca, saayatnya teu asup. Pamustungan ieu mah ya. Atuh teh nu tadi mah teu berubah ge tamat Quran. Deres tamat teu berubah ge aya nileuna. Ari ieu mah tamat henteu, saayat henteu. Berubah henteu. Tadi ke di mobil geus ngomong bae. Duaan teh jeung eta teh. Sa mobil jeung kula. Wani di hareupeun kula ge. Kiai, teu udah dipake ka hayang cenah iwati nyandung. Ieu parah. Anak buah parah. Didaftarkeun ke Nur Jaya ku aing. Tuh. Mantap kula osok lalaunan ngaji aya malam Salasa Ki Wahab, Ki Hamid, Ki Nur Jaya, Kiai Ticaringin teh sakara. Lan Bedi jeung nu lain-lainna lalauna. Budak letik teu meunang ku kula, budak ngora teu meunang. Awewe ulah. Ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh pareh bae kitu teh. Meunang karolot lalauna. Ieu teh jang naon, jang mikiran diri urang pamere Allah ndek digunakeun supaya mengkerucut pakeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat, dijadikeun sebagai saksi bahwa urang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa urang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala.